Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur sadayana, ayeuna simkuring bade nyobian posting ngeunaan diajar ma'rifat dasar kanggo salik anu nyuprih kana suluk anu sampurna. Ari ieu guaran dicatat sanes tina kitab atanapi buku, tapi tina pangalamanana hiji salik anu nyukcruk kana lakon ma'rifat tea. Janten cariosan anjeuna dituliskeun kana catatan dintenan anjeuna. Tah ayeuna ku simkuring baris disorakeun ieu catatan teh. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sateacan ngabahas kana anu dimaksaan, urang kedah terang heula istilah-istilah dina bahasa tasawuf. Margi dina ieu postingan oge bakal kaluar istilah anu henteu umum dina bahasa sapopoe. Sok sanajan ku basa Sunda dibaca ku urang Sunda kadang rada aneh kadanguna. Ayeuna urang ngawitan tina istilah suluk. Naon ari hartina suluk jeung naon ari hartina salik. Margi dina ieu postingan seueur ngagunakeun dua istilah eta. Kanyahokeun ku anjeun heh salik atawa santri, ari hartina suluk teh nyaeta ngambah anu nyukcruk asalna ieu basa. Ari numutkeun istilah kacapangan dina ilmu tasawuf atanapi torekat, nyaeta ngaran salik teh anu ngambah kana makom-makom yakin atanapi anu nyukcrukan pos-pos yakin ku elmuna sareng ku tingkah hatena. Tug dugi ilmu teh pikeun manehna mah nyata jeung karasa. Lain ngambah ku elmuna wungkul, tapi bener-bener paeh poso dina ngalaksanakeun ibadahna boh dohir atawa batin, khususna ngamalkeun parentah guru sulukna. Ari makom yakin ieu sadayana mah seueur, namung upami nyanak ringkesna mah aya 8 makom. Hiji makom tobat, 2 makom sobar, 3 makom syukur, 4 makom zuhud, 5 makom tawakal, 6 makom khauf, 7 makom roja, 8 makom ridho, sareng kasalapana makom mahabbah atanapi cinta. Makom kahiji makom tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Saderek sadayana hanca anu ti payun nembe dugi kana nyarioskeun makom-makom suluk anu diringkes janten 8 makom tea. Tah ayeuna urang wincik hiji-hiji. Mangga urang kawitan. Dauhan Allah dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hartosna jeung kudu tobat aranjeun ka Allah Ta'ala sakabehna, hei sakabeh mukmin sangkan aranjeun bagja. Quran surat An-Nur ayat 31. Ari ieu tobat teh disebatna babullah. Hartosna lawang kana wusul atanapi tepi ka Allah. Sareng disebat oge asasul maqamat. Hartosna pondasina pikeun sakabeh makom. Bener tobatna bener sakabeh makomna. Kuat tobatna ajeg sakabeh makomna. Teu bener tobatna moal bener sakabeh makomna. Carana dina naekan makom tobat, jalma suluk ieu kedah leres-leres dina tobatna. Ti mimiti tobat dina Islam, iman nepi ka ihsan. Contona, tobat dina Islam sapertos nebihan sareng miceunan sagala anu diharamkeun, anu diatur dina ilmu fikih, kalayan kapok moal balik deui kana eta dosa. Saperti zina, nginum arak, main judi sareng sajabana anu diharamkeun ku syara Islam. Tapi kade upama aya sangkut paut sareng hak adami
maka eta mah kedah serah diri atanapi digentosan sakirang-kirangna kedah nyuhunkeun dihalalkeun saperti dosa maehan, maling, ngarampog, gosab, nipu, malsu, ngurangan takaran atawa timbangan dina jual beli sareng sajabina, sareng kedah ngodoan kana naon anu kantos dikantunkeun dina sagala kewajiban saperti ngodoan salat, zakat, saum, munggah haji sareng sajabina. Tah ieu tobat dina kaislaman. Salajengna tobat dina kaimanan nyaeta tobat dina hate anu diatur dina ilmu tasawuf. Kieu saurna, emutkeun heh salik urang kedah muhasabah atawa kudu asak hitungan sareng kedah mujahadah atanapi kedah merangan hawa nafsu anu laras-laras nyaeta ku jalan ngaberantas tanjakan nafsu atanapi akobatin nafsi sapertos toma, ujub, ria, takabur, tulul amal atanapi panjang lamunan sareng cita-cita, sum'ah atanapi hayang kasohor, goreng sangka khususna ka Allah umum naka papada makhluk, mudahana atanapi teu wani nyarekan anu salah sabab kahalangan kana pamerena atawa pangaruhna, teras hirsu atanapi kasang serem kudunya, teras sarhu kokomoan kana dunya, hasad panas baranan ku milik batur nepi ka ngadoakeun cenah leungit milik batur teh, teras hikdu nyaeta dengki atanapi unek-unek, bohong, sumpah palsu, saksi palsu, ngupat, ngadu-ngadu, godob atawa gede nafsu, bukul atawa koret, ajalah atanapi gurung gusuh, sareng sajabina sifat-sifat awon. Seueur ulama tasawuf anu ngagolengkeun sifat-sifat awon nepi ka 7 rupi sifat mazmumah nyaeta sifat-sifat anu dipi ka ceceub teh. Tah ieu teh kaasup kana anu sok disebut takholi atanapi ngosongkeun sifat-sifat anu tercela atanapi dipi ka ceceub teh. Ari lawan sifat takholi nyaeta anu hartina ngeusian ku sifat-sifat anu pinuji anu disebut oge sifat mahmudah. Contona sapertos waroi atanapi pantrang hayang dibere sareng nebihan barang anu subhat sok komo anu haram, teras ikhlas, tawado, henteu panjang lamunan, henteu hayang kasohor, alus sangka, kedah adil, qanaah atanapi ngalap cekap kanu aya, basajan atanapi sederhana, tiis pikir gede hampura, jujur bener akuran berehan, daek umajak tara pandang bulu, nyaahan, karunyaan, dedehan sareng seueur deui. Di antara sifat-sifat anu awon aya anu pangyumputna tapi pangaruksakna, nyaeta toma atanapi boga sifat hayang dibere. Ieu sifat teh kacida bahayana sabab matak mangaruhan kana hate tina cumantel sareng tawakal ka Allah Ta'ala, sareng matak poek kana hate, sareng nya di dieu lolongkrang nepikeun setan ngagoda ka urang sabab tina ieu sifat matak nimbulkeun delang-delong kana pangboga batur. Ieu sifat teh kacida gorengna khususna keur anu suluk sakumaha dawuhan guru Nasim Kuring anu arif anu teuleum dina laut ma'rifat nyaeta Syekh Toto Sarip Muhammad Zakaria anu didugikeun ku guru Sim Kuring Mamatu Bagus Imam Zailani sareng Mamatu Bagus Maulana Yusuf ti pasantren Gunung Santri Banten dina salah sawios pangaosanana, sareng dina masihan wejangan ka Sim Kuring sareng ngati-ngatikeunana kasadaya muridna nyaeta kedah ngabogaan sareng mibanda 3 sifat utami. Kahiji pantrang hayang dibere, kadua pantrang nyuhunkeun, katilu pantrang nganyuk atawa ngahutang, kajaba lamun dina kaayaan anu darurat pisan atanapi kapeped. Pepeling ka para salik, lamun urang nyalusur kana pirang-pirang sajarah seueur jalma anu ragrag derajatna di zaman baheula atawa zaman ayeuna,
anu ditimbulkeun tina balangah kana ngadalikeun nafsu dirina tina sifat-sifat anu tilu tadi. Teu kirang-kirang tukang dagang ambruk daganganana, pamimpin leungit wibawana, nu beunghar turun harkatna, nu nyantri ruksak kasantrianana, kiai keumeuh elmuna hambar caritaanana sok komo deui lamun puntu pentana teh keur nambahan pangbogana tugdugi nyuhunkeun teh jadi kasab jeung adat geus teu mirosea deui kana haramna jeung ancamanana. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos masihan pepeling dina hadisna anu diriwayatkeun ku Imam Turmuzi anu pihartoseunana kieu. Sanya-nyana untuk penta teh henteu halal pikeun anu beunghar jeung pikeun anu jagjag waringkas. Nanging dina kaayaan darurat atawa dina kaayaan katemblehan anu teu meunang henteu. Saterasna dina hadis anu sanesna, jeung saha jalma anu puntu penta pikeun nambahan pangbogana maka jagana di poe kiamat bakal rodek sapinuh beungeutna jeung bakal dibere kadaharan tina batu bara anu kacida panasna tina neraka jahanam. Lamun loba punta pentana nya bakal loba siksaanana sumawana lamun saeutik. Hadis anu kadua riwayat Imam Abu Daud radhiyallahu an, saha anu punta penta bari boga kadaharan pikeun dina eta poe maka sarua jeung ngalobakeun siksaanana di neraka. Lajeng sahabat tumaros ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu mana nu kasebut sugih anu henteu kenging barang penta teh? Walerna nu ala kadarna aya dahareun pikeun isuk jeung sore. Tegasna saha jalma anu boga dahareun pikeun isuk jeung sore maka eta diharamkeun pikeun barang penta kana sedekah sunat. Tah kitu heh salik ancaman pikeun jalma-jalma nu sok punta penta jeung deui timbulna eta sifat anu goreng nya eta tina poekna hate. Tugdugi makhluk jadi sasaran hatena, jadi angkeuhan pikirna, padahal dina Quran oge henteu aya ayat anu nitah barang penta mah, malih mah sawangsulna. Salajengna he salik perangan jauhan ku anjeun sifat anu kadua nya eta toma, hayang dibere hayang diondang ngadeukeutkeun lincar. Ieu sifat teh kacida gorengna sakumaha dawuhan Hasan Basri dina ngawaler patarosan Sayyidina Ali radhiyallahu an di Masjid Jami Basrah. Waktu Sayyidina Ali radhiyallahu an ngusir ti eta masjid ka tukang ngadarongeng, anu kerame ngadarongeng anu kaleresan Hasan Basri aya di eta masjid. Sabab Sayyidina Ali mah henteu resepeun kana dongeng atanapi ngobrol anu teu paruguh. Saur Sayyidina Ali radhiyallahu an ka Hasan Basri, pamuda, kami rek nanya ka anjeun, lamun anjeun bisa ngajawab kana ieu pertanyaan maka meunang anjeun tetep di ieu masjid. Sawangsulna lamun anjeun teu bisa ngajawab maka anjeun kaluar ti ieu masjid saperti itu tukang ngadarongeng. Kituna teh Sayyidina Ali radhiyallahu an parantos ninggal kana ciri solehna sareng ciri meunang hidayahna Hasan Basri. Mangka ngawaler Hasan Basri, sok bade naros naon atuh? Dawuhan Sayyidina Ali radhiyallahu an, naon galeuhna agama atanapi teu teuasna agama. Walerna Hasan Basri waroi. Patarosan anu kadua, naon anu ngaruksak agama? Walerna Hasan Basri toma. Tidinya Sayyidina Ali radhiyallahu an ngadawuh, pek anjeun tetep di ieu masjid tah sapertos anjeun jalma nu pantes dakwah mah. Jadi tegasna lamun ceuk basa kiwari mah Sayyidina Ali radhiyallahu an teh keur natar ka tukang dakwah sareng tukang ngawuruk nya eta kudu mibanda dua sifat, hiji waroi anu kaduana ngajauhan toma.
Waroi teh aya dua rupa, kahiji waroi khos atanapi ahli jeung anu kadua nyaeta waroi am atanapi awam. Waroi khos nyaeta sehat keyakinan ka Allah Ta'ala sareng sampurna cumantel ka Rabbul Alamin sareng ayana tentrem ka Allah sareng tumanina hate ka Khaliqna. Waroi am nyaeta ninggalkeun anu syubhat atanapi anu teu jelas haramna sareng teu jelas halalna. Jadi waroi teh nyaeta lahirna ngajaga kadaharan, pakaian, inuman jeung sajabina tina barang subhat sokomo tina barang haram sarta ngapikan ibadahna sareng usahana. Ari batina ngaleungitkeun sifat-sifat anu dicela kaya ning toma, cinta dunya, cinta pangkat sareng pangaruh. Geus kitu tuluy dijejelan dipaesan ku sifat-sifat anu pinuji kaya ning sifat anu tulus, qanaah, bari pinuh cumantel sareng pasrah ka Allah Ta'ala, sehat kayakinanana, sampurna manahna, tentrem aya tumanina hatena ka Allah Ta'ala. Tah di mana si hamba geus ngalaksanakeun model kitu kalawan taufik Allah Ta'ala sakumaha dawuhan Allah Ta'ala dina akhir surat Al-Fajr anu hartosna, nafsu mutmainnah, mulang anjeun ka pangeran anu ngurus anjeun bari ridho tur dipika ridho. Pek asup anjeun di makom hamba-hamba kami jeung asup anjeun ka sawarga kami. Kupasan ieu ayat anu sagamleungna insyaallah engke dipayun dina kupasan makom ridho. Tah kitu saurna upami urang ngajalankeun tobat dina kaimanan nyaeta kudu fana atanapi kudu leungit tina sifat-sifat mazmumah atanapi anu dicawad. Saperti tobat tina sifat hayang dibere ku makhluk nyaeta toma, ria, ujub, takabur, goreng sangka, cinta dunya jeung sajabina. Sakumaha dawuhan Imam Sayyidina Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, saha jalma anu panjer atanapi tetep dina makom tobatna sarta zuhud kana haliah dunyana, maka bakal kumpul ka eta jalma sadayana makom yakin anu sanesna sareng bakal alus tingkah hatena. Lenyepkeun taliti ku anjeun heh salik tingkah hate anjeun salamina dina jero naekan makom tobat ieu, sing nepi ka rasa dosa-dosa anjeun anu kaliwat ti mimitu umur balik nepi ka zaman ayeuna anjeun aya. Tobat aya 3 tahapan. Kahiji diajar, kadua bisa, katilu ahli. Ari diajar tobat nyaeta napakuran sakabeh dosa pikeun ditobatan. Ari bisa tobat nyaeta ngangresna hate ka Allah tina rumasa seueur dosa, rumasa suul adab, rumasa balangah, rumasa teu aya izin ku Allah anu salamina ningali, rumasa goreng sangka ka anjeunna, rumasa kirang nyukuran, rumaosok ngarasula, rumasa hirup teh kumaha urang, rumasa hirup teh boga urang, rumasa boga afal, rumasa boga sifat, rumasa boga diri sareng sajabina. Timbul weh tina ieu karumasaan teh sifat-sifat anu sarae. Ari ahli tobat nyaeta anu istiqomah dina tobatna sehingga tobat teh jadi adat sapertos dawuhan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina surat Hud ayat 112. Kudu istiqomah anjeun sakumaha geus diparentahkeun ka anjeun jeung ka jalma anu tobat samemeh anjeun. Dawuhan Syekh Asy-Sya'rani, sapalihna kupasan ieu ayat teh nyaeta Allah Ta'ala marentahkeun istiqomah dina tobat ka Kangjeng Nabi sareng ka sadaya panganutna. Ku kituna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara kirang istighfarna dina saban dinten 100 kali. Lenyepkeun ku anjeun heh salik tah kitu carana tobat anu sabenerna. Prak ku anjeun jalankeun sing nepi ka ahli dina tobat teh. Kakara anjeun kataekan makom tobat.